ketika orang boga guru khusus mulai orang ibadah ngaluruskan tujuan orang ka Gusti Allah, ngalepaskan karesep orang terhadap makhluk, terhadap dunia, dipaksa ku orang, diri orang, jiwa orang, kalbu orang, ruh orang dengan make cara tertentu, zikir, tafakur, muraqabah, khidmat, opat syaratna. Urang guguru torikoh dibere tah zikirna, tah tafakurna, tah muraqabahna, tapi tengah hidmat ka guru angel kajadi. Kos kitulah jeda torikoh mah. Nu mantak dina torikoh mah hese prakanana jeung praktek teu bisa diijazahan. Tah zikir, tah tafakur, bari ka ditu angel ka kapanggih jeung guru, teu pernah mujalasah jeung guru. Jadi mah jadi ngan iraha meureun. Jadi kudu mujalasah jeung guru teh, kudu diparentah ku guru teh, kudu dituduhkeun ku guru teh, kudu terus sebab teu sembarangan merentah jeung nitah guru teh, kecuali aya nu dimaksud ku guru teh dek ngalunakeun nafsu nu aya di dirina. Lamun teu kapanggih-kapanggih jeung guru atuh zikir tinggal zikir. Da syarat ge tetep bae opat kajen ka mana-mana ge urang ijazah torekat teh opat bae. Zikir, tafakur, muraqabah, khidmat. Cenah ayeuna mah guguruna di Irak pasti kitu bae. Cenah guguruna di Iran pasti kitu bae. Cenah guguruna ayeuna mah di Amerika. Guru torekat di Amerika. Asana ningnang amat gadengeunnya. Andai kata tetep baik, opat baik. Guguru di urang opat baik. Nu antak guguru tarekat tah zikirna beres beat, teu kapanggih-panggih deui oh hidmatan. Engkena jadi suuzon ongkoh norekat tapi suuzon. Lantaran naon? Atuh teu dieusian ku hidmah. Nafsuna teu kumaha dipiceunanana, malah barang norekat ku ari jadi gumede. Barang norekat kuari, waduh limbahna jadi nambah. Barang norekat kuari naik pangkat, barang norekat kadinya arahna